Bantu channel ini dengan menekan subscribe warna merah, like dan nyalakan loncengnya serta share ke media sosial Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu si Rawing beki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari lah luar biasa nu mawi kadelali krim seug ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Ari untari sorana dumareda jeung ngageleter gambaran tina hatena nu bener-bener hayang ditulungan ku si Rawing. Si Rawing neuteup ka untari bari nyarenge seuri terus nyarita lalaunan. Nyada Kang mah lain dukun nyai, teu bisa ari ngubaran nu gering mah. Nah bener geus boga kayakinan yen nyai ieu anu jadi indung geuringna teh lantaran pokalna jalma nu jahil nyaeta kuwarjit atawa ilmu celuh. Minares telepat kan eta teh numutkeun jalma nu tiasa margi pun biang tedamangna teh memang dadakan. Coba emutkeun ku Kang Rawing nambi oge 4 dinten tedamangna pun biang teh nanging kaayanana tos sakiripungna. Tulungan pun biang teh Kang Rawing. Kelanan Akang ayeuna rek nanyakeun heula ngaran indung nyai teh saha. Asa teh ngaranna teh podoy Akang teh asa can diwanokeun. Ibu Fatimah Kang Rawing bedana Kemis ngawitan teu damangna teh pami telepatna dinten Senin kan. Si Rawing unggut-unggutan bari ngitung ramo leungeunna. Nyerenge seuri deui bari nyarita lalaunan. Make jeung ngitung ramo segala rupa. Sigan heueuh ya kan teu pinter atawa bisa ngubaran. Jadi Ibu Fatimah teh wadana Kemis mimiti geuringna teh Senin nya. Atuh eta mah ninggang di Lara kok. Ninggang di pati bisa nyai. Aduh, nyaan ya mah ya. Boga bener ilmu telu alias meragit ya. Untari leungeunna nyekelan pageuh kana leungeun si Rawing. Panyekeleuneun anu ngandung pangharepan anu kuat sangkan si Rawing bisa nulungan anu jadi indungna. Abi percanten Kang Rawing. Kang Rawing bakal tiasa ngalandungan pun biang anu ayeuna meubeuh matak pika salempangeun kaayaanana kan. Omat ulah teu ditulungan Kang. Ari keur Akang mah lamun nya bisa teu neon-neon. Manya make jeung arek ngoretkeun kabisangan satadina be teu sasanggupanan teh. Bisi, hayo kenyanggupan bisa cageun ari pek teh nu geuringna angren nyemprak apa yang beureun akan ciwakeun kasupna dukun lintu penyakit mata. Kitu teh nyai. Mangga we geda tinggalian ku Kang Rawing. Pang-pang nama pami dina wanci. Wong nyisok teras-terasan jejeritan Kang. Panon ngaburilang mulan mau matak pikasieun. Abdi sok sieun pameningalipun biang dina kaayaan seperti kitu. Tulungan atuh Kang Rawing. Si Rawing katingalina ngadeukeutan ka Abah Ibu Ratimah indungna Nyi Untari. Nyabak tarangna terus nyabak beuheungna.
Memang ari awak mah biasa-biasa we ngan panon waktu dibelelkeun ku si Rawing katingali bet geus eueuh cahayaan. Kenen. Aina kang rek nanyakeun ye ka Nyai ari salila ieu kungsi gering nu ripuh kieu teh Nyai. Nya hatina teh memeh sugala jeung sujalik aya ka dieu kungsi injung Nyai gering cipuh kieu cawah henteu ye. Untari gideg bari ngawalon. Teu can pernah kan malihan nembe ayeuna we anu kawilang pangabotna teh natu maros kitu geuningan Kang. Cis. Ya, teu atuh hayang bekang nanyakeun kitu. Ayah, urang ketepas dia nama Nyai. Ngobrolna teh bet kurang laluasa di tempat deket nu gering kieu mah ye. Duanana terus keluar ti jero kamar Ibu Ratimah. Nuru katepas imah si Banteng Bulung, diuk sila dihandap bari nyarande kana tembok. Wah, umaga ngaweng-ngaweng. Ngan tinggalin na Nyai nguntari bak nyedih ngitu meningan. Naon, naon bak nyedih gitu geningan Nyai. Eta tuh Kunaon nyedih guys. Pohon jadi indung na gelinteng. Bener nyaan gering ripuh teng. Gas teu bisa naon-naon malah pangacian mah geus teu panceg buktina akang jeung Untari oge geus teu dipalire deui sigana teh. Untari neuteup pinuh pangharapan ka si Rawing. Kalila terus jarita deui. uga ulah teu ditulungan pun biang teh Kang Rawing. Arginaun hartos nabi pasti natinakan Kang Subala katu Sujali pamidina waktos ayeuna bet kieu kajadianana. Komo pami pun biang dugikeun ka hanteur nama. Terido abdi maka. Nu matek ayeuna kan rek ngajakan heula ngobrol ka Nyai. Jadi gering ripuna indung Nyai teh sanggeusna aya Subala jeung Sujali nya ka dieu. Tah ayeuna kan rek nanyakeun geringna teh kungsi utah geuting teu. Edah. Akan siga dukung teng ya. Memang kantos Kang. Dina wengi kamari malah kawilang getih hirup lalambaran. Abdi teh salempang dunya teh bet asa kiamat ari manawi teh pun biang bakal teras ngantunkeun. Nyarita abdi tataros kana tiasa nu aya di ieu lembur. Nanging kitu kasaureunan pun biang teh cenah dibarejit Kang. Anjeunna teh tiasa nulungan sareng teu margi ilmu anu mentangkeun eta kakuatan langkung hebat-batan dirina. Si Banteng Bulung netep ka si Rawing bari terus nyarita. Waduh, ngarunya ngajuka ngawing-ngawing. Mulang nulungan mulang ngagok ngatukang. Anu momokon nama mindung nanying Untari ngalang umangog kudu ditulungan ka ngawing-ngawing. Nya lamun akang bisa nulungan meteng. Lamun teu mah nyadakang teuing atuh arikan kikieuan mah. Iraha teuing bisa ngubaran. Bisa sote lamun kana tatpo di jero alatan patelak ngaduka kuatan kakarakang bisa ngubaran. Napina ngapanan ka ngawing-ngawing bisa niangan tingubareunana Kang. Miraku ka ngawing teu bisa nulungan jalma ngandungeun aku misaya jalma jahat ngatawan delek ka Kang. Si Banteng Bulung bet milu karunyaeun sigana teh kana nasibna Untari. Nuhun Kang Rawing. Piraku we tega ka abdi ulah kagok nulungan Kang. Abdi ridho keneh dirampas jeung harta bana sareng raja kaya batan kenapa pisah sareng pun biang. Ya pami dina kayaan wajar mah teu naon-naon nanging ari dina kayaan sarupi kieu mah.
Abi tetemikeun Kang, abi teu rudo Kang Rawing. Nyada Kang ge sarua betu mikeun ari kudu ningali Untari Turangga, Tunggarama. Sabab keur naon akang nulungan ngalepaskeun Nyai tina pangaruhna Subalu jeung Sujalu, lamun ayeuna nu jadi indung angger ngalayang jiwana. Tenang Nyai, tenang, ngan akang teu janggi ieu nyaan acanya mah ari urusan jeung anu kieu mah Nyai, ngan akang oge boga kayakinan eueuh deui sumber kekuatan pikeun kaayaan di alam pamenangan kajaba ti Gusti Nu Maha Suci Allah Ta'ala. Dumatak urang kudu minta tulung iwal ti ka anjeunna. Jadi ku ayeuna kitu Nyai teh ulah wakas sedih. Sakuduna mah dina batin teh mantengkeun pangdoa, dina harti munteung kanu Maha Kawasa. Ngantikeun katang tuan ti akang mah sigana bae moal bisa ari ngubaran ayeuna mah. Tapi kuduna teh engke ngadaguan hilamet. Sabab jadi inget ka guru akang Ki Debleng sok ngadongeng datang nawardi teh dina wanci peuting. Jadi ku ayeuna kitu kakaran ke peuting akang bisa ningali kumakayan indung Nyai. Nah bener aya nu ngawarjerit nu ngawarjit eta mah memang gering penyakit biasa. Nya penyakit kolot gitu. Amun bener tetela anu ngawarejit Kang Rawing tantos tiasa Kang. Eta mah cek akang eta ge urang muntang tulung we ka Zat Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya deui angin anjeun angin mantena anu bakal ngadamangkeun. Kusabab mang pirang-pirang penyakit mang ribu-ribu juta-juta malah teu kaitung rupana penyakit. Kabeh gaya ubarna iwal ti ajal nu ubarna menyai. Waduh, ngamun bener tetelang indung na Nyai Nguntari teh aya nu ngeluh. Terus kumaha cara ngubaranana Kang ngawing-ngawing? Nya cara ngubaranana mah kubar. Ngan anu leuwih ampun mah kudu neangan sumber kekuatan anu mentangkeun eta kekuatan ilmuna. Anu saterusna urang kudu bisa meruhkeun kekuatan ilmuna anu ngirim kekuatan ka indungna Nyi Untari. Kitu teh. Nyi Untari paneteupna ngandung kasalempangan. Sabab si Rawing bet siga nu kurang dariak dina negerakeun caritanana. Kumaha kitu geuningan Kang Rawing mah bet sapatos nu kirang daria. Dina sasauran teh kumaha maksad Kang Rawing teh tiasa kunulungan pun biang Kang. Itu gerak. Itu si Nyai Untari bener percayaeun ka akang. Kira ya Nyai nya, ari akang mah teu bisa ari kudu milu sedih mah. Sabab lamun urang kabeh sedih, saan rek bisa ngahubir. Ngahubir ga nyebul. Maksud akang teh, tak ayeuna nya bieu akang ngomong ka tang tuanna mah kudu ke peuting sabab kudu kanyahoan heula bener henteu na indung Nyai kena kujerit eureut. Nah, itu eta teh. Ulah pedang ngadenge akang ngomong siga nu teu darian teu boga maksud nulungan indung Nyai. Tenang, cek akang oge. Bener teh Teng? Bener Kang ngawing-ngawing. Ngurang mah mokona mah kudu tenang we Nyai. Sabab ngamun teu tenang nang tukang ngawingnya oge bakal ngumpur. Nganu menting indung Nyai bakal nyager deui. Miraku bae Kang ngawing-ngawing teu bisa nulungan. Jadi ngurang mudu ngadaguan datang na bocing Kang ngawing-ngawing. Yang kepenting daguanana. Ari sabab cek guru akang Ki Debleng baheula kungsi ngadongeng. Datang na
jerik ewarejik masuk dina wanci putih. Gitu tak. Sok aing mah nyanyajakeun keur akang be, jeung si Anteng yo. Nyada betung kudu sian meureunnan. Cak. Untari jadi barebe beunang pipina. Bat jadi kaeraan dikitukeun ku si Rawing da puguh memang tacan cai-cai acan. Kitu teh mah lantaran muka rasa gempeur meureunnan, lantaran ningali kaya nu jadi indung sakitu pika selampangeunana. Untari terus ngeloyong karohangan tukang, si Rawing katingali kerung dua halis nameh tepung siga nu keur mikir. Ningali si Rawing ngahulang si Banteng Gulung terus nanya. Naon nyiga-nyiga nganu keur mikir Kang Awing-awing? Wah, ngini gajiga nama bakal daangan nikmat jima Kang Awing. Nikmat bedi dinya mateng. Cicing akang keur mikir yo. Konsentrasi yo. Nya dari nying hareupan anu kieu mah terus terang be akang mah kurang pengalaman. Ngan akang boga kaya eueunan ilmu naon bae sumberna mah atawa pancerna iwal ti kakuatan nu murbeng alam. Ngan mudah-mudahan be urang bisa nulungan indungna Untari. Nya momokun nama kudu dibisakeun be Kang Awing-awing. Karunya geningan nolis ngetanya Untari teh Kang. Tadi ngoge ningali bae Kang Awing. Nyiga nama ngayon nama ngeungeus ngentanyonon Kang. Manga munyai Untari bogo-bogo kawingnya. Kita suri tong tarik teuing. Kumanya we teh di jero imah aya nu geuring. Leung lamun lalaunan suri teh. Resep bogoh kaunya Untari, ulah terus masket kana harta teh. Terus terang akang ngabaikan ulah wakan nembongkeun rasa bogoh. Lamun ambewena anu henteu mere jalan bisi nyeri hatuy. Ingat pengalaman baheula waktu ditipeng ku Nyi Narsia. Bener teh awewe teh teu sarua teh henteu marukanan teh maneh mah teu nyahoeun aya nu kitu aya nu kieu. Dalila katingali Untari datang mairan opieun jeung inuman. Geus kitu terus ngarobrol di tepas imah anu pikeun Untari mah miharep sangkan si Rawing jeung si Banteng Gulung tetep aya di dinya samemi indungna bisa cager di pulih sabihara-bihari. Anu tangtu pikeun si Rawing mah kawilang berat oge pamenta ti Untari teh sabab dirina daek teu daek kudu ngetrukeun pangarti pikeun mulihkeun kayan indungna Untari. Sakumaha dicaritakeun ku si Rawing mangsa peuting datang ngalimpudan alam katingali kaya di jero imah pangpang namah kayan Untari bangun anu teu tenang hatena. Peuting geus ngalimpudan alam malah kadenge suara papaes peuting nu marengan jajab pangisi alam pikeun ngalam atawa pikeun ngambah alam impian. Sedengkeun di tepas imah si Rawing jeung si Banteng Gulung katut Nyi Untari katingali guntreng ngobrol lalaunan. Ya hari abi mangiringan we kumaha saena Kang Rawing. Nu jelas pun biang teh kedah katulungan Kang. Janten abi ayeuna kedah kumaha Kang. Tah Untari mah wayana kudu digigireun Ibu Rati mah. Nya, jadi supaya pokoknya di tepas imah bisa jelema jahat. Nyasanya saya maling ka dieu, dengkeun akang bakal aya di luarnya. Nah, pokoknya mah mangiringan. Dah, Untari, enya wayana kudu digigireun Ibu Rati mah indung nyai.
sedangkan banteng gulung kudu ngajakan itu pas di tempat si mah itu Rek naon itu kang ngawing-ngawing. Rek naon itu. awas dah kadenge suara anjing Rek naon itu kang ngawing-ngawing aya di luar ngatung-ngamun gitu manyuci kang. makin nyebut kelitik segala rupa ulah macem-macem ya teng yo akang di luar yang bisa ningali karena kayan di luar ima siapa menurutkan keterangan guru akang upama memang ayah korban kekuatan kiriman sok ayah nu datang teu beda ti sato ayah cahaya nu bakal nidu ka lebah imah anu ditujuna kitu teh teh ngarti Ngentong mendotot nga tukang ngawing-ngawing. Ngaling nu ganding dengan kang ngawing mengarik kagak bagadang nyerangan. Ngintu ajak-ajak kang ngawing itu ngarinyu gante. Oh jadi merenan kang ngawing ngarik ningali kayaannya. Ya itu ngan ulah lebat ngasian beting peting ya mah pokoknya mah ulah wareg teuing barang dahar peting ieu mah sabab urang mah sare engke wanci tengah peting naon anu caritakeun ku akang teh bakal dilaksanakeun ku kumaha ka arti teh wing kumaha arti teh entek ulung salah omong Si Rawi ngaredet ka Untari oge ungeuk bari ngawalon. Kartos Kang Rawing nanging pamilaras kepundiang teh aya anu ngabarjit kedah kumaha tindakan urang Kang Rawing. nyari geus jelas kitu mah tang tu bae urang kudu ngayakeun tindakeun ngeunkeun bae eta mah urusan urusan akang nu penting ayeuna mah urang ulah nepikeun ka sare ke ayeuna akang rek nanyakeun pugu aya anu poho teh Kadi naruskeun naon Kang Rawing? Ari Subala jeung Sujali bogan guru nyedem wal bisa boga kawani jeung kabisa kitu meureunna lamun eueuh guru nama suga nyai nyaho saha guruna Subala jeung Sujali. Untari katingali ngahulang cukup lila. Bangun anu keur nginget-nginget ka hiji ngaran atawa kaayaan teu lila neuteup di ka Si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Ayeuna mah emot abdi teh Kang. Memang laras teu lepat Kang Subala jeung Sujali teh kaguan guru Kang. Malah kabilang jago kolot anu nurutkeun wartos mah memang elmuna oge teu aya anu mampu mapakan. Jenengan teh pamin teu lepat mah mah gabug inten. Kabilang jago kolot memang duka di mana ari ayeuna mah Kang? Sah? Mbak gabuk inten. Alah, eta ngaran siga nama tukang inten meureunnya menyemak ke inten segala rupa. Gila, ari eta mbak gabuk inten teh ayeuna di mana cenah? Umawi abdi teu terang ari perkawis eta nama. Teu terang Kang Rawi. Nanging muka kupingku abdi mah Subala sareng Sujali sok nyebat-nyebat eta jenengan kitu ta Kang? Si Banteng mulung katingali curing hak neuteup ka Si Rawing bari terus nyarita. Wah, uing jadi kangingetan yo ka ngawing-ngawing. Namun tanya lama ka ngawing-ngawing ngeyang waluki ngatunguing ngong si ngomong. Nyana boga dulur sang guru nganyungaranna gabug-gabug. Nya gabug. Ngabug inten Kang. Wah,
Namun kitu manginggesnya ruang walot na ngejengaking nguing nga tukang ngawing-ngawing. Tah. Syukur lamun kitu mah. Aina kang nanyakeun ka Anteng Ulung. Cik inget keneng teu, inget teu. Nah eta anu ngaran Mbah Gabuk Inten teh sajabanat ti boga ilmu silat. Nah bisa karena ilmu nu sejenna. Nya ieu mah bisa teu karena ilmu wajrit. Cik inget-inget teng. Sebanteng Wulung katingali ngahulang cukup lila. Malah make jeung peureum sagala rupa bangun anu keur mikir jero na keranan. Telila si Banteng Wulung neuteup seukeut ka si Rawing terus nyarita deui. Wah, nguing inget ngayeunnya maka ngawing-ngawing. Nyanehna teh ngenyang eta Mbah Gabuk Nginten teh memang bisa nganang ilmu-ilmu gaib. Ngan ngenyang waluking ente nerangkeun nu leuwih jelas. Nganu penting memang itu kayaanana. Aya berai-beraian di geningan ieu tah. Ieu mah kacara sawangan akang nya. Jadi bisa bae Subala jeung Sujali minang saraya muntang akal ka guruna sangkan ngaheureuyang indung Nyai kelawan harapan engke teh kabeh harta kakayaanana nu aya di dieu jadi milik maneheunana duaan. Untari harita neuteup antep ka si Rawing terus kedah lisan. Lamun teh maknya kitu bener-bener tega jeung kaniaya Kang Subala jeung Sujali teh. Beuteung make rasa perasaan pame memang nepikeun ka kitu tinakanana teh. Geus jelas apenan ka Nyai oge henteu sirikna. Henteu sirikna hayang maehan. Rek teu kejam kumaha kitu. Tapi ieu mah kakara sawangan bener jeung henteu nama duka teuing ngan bisa bae sawangan akang teh memang beneran loyo jeung kanyataan. Kumaha tunduk teh Nyai? Ganjing. Tunduk teu. Henteu Kang Rawing. Nabi abdi peureum teh sanesna naon mau ngabayangkeun upami pun biang dugikeun ka hanteuna alatami saya batur. Kacida nyerina panginten abdi hirup cuang cieung sorangan di ieu patempatan. Bende cuang cium. Apanin aya akang. Apanin aya Kang Rawing. Dagang oge daek ngabaturan Nyai atuh. Nyaan sumpah. Kelana Nyai akang terek nanyakeun deui ka Anteng yo Anteng Ulung. Nanya naon deui ka ngawing-ngawing. Kung si Sugan eyang waluki nyaritakeun ka Anteng di mana cicingna eta Mbah Gabuk Inten teh. Nah matuna teh di daerah atawa lemur naon tah. Sugan ieu mah kungsi nyarita ka Anteng. Sok reung deui mikir. Sok mikir kayaknya. Memang bener caritan si Rawing. Si Banteng Wulung katingali kerung deui dua halis nameh tepung. Netep ka si Rawing gigedeung terus carita. Ngasana mah teu ngungsi ngomong di mana nyicingna. Uing tengacan merenang dengan aya di mana tangan nungaran Mbah Gabuk Nginten teh ka ngawing-ngawing. Ngeus ada. Kita kongsi ngadenge mah. Teu kudu ngariripuh maneh mikiran anu teu bisa kapanggih laratanana. Awas lah nurutan teng. Wah. Tungguing malain korngai nindutan lain Kang. Ngai te lain nunggu ka ngawing-ngawing. Nganggo maurat miwirang Kang merenang. Dang itu ngaringuing malamun murat bibir ngeras ngasok ngai. Nah, ya maya
si Anteng Ulung. Aduh, ampun. Nundu batang lah. Kada yang ngomateng. Ulah nepikeun ka kasarean. Ngingetkeun sa peting jeput peting ieu mawayanna we ulah aya nu sare. Akang bagian cicing di luar. Enai omat engke maturan indungnya yang di jeronggonnya. Ada ulah terus nunutan lamun hayang kuat kutunu aya ubarna. Ubarna gitu Kang Rawin. Cobi atuh abdi wartosan supados abdi engke ulah dugikeun ka ngalangut nunutan Kang. Gampang pisan ubarna mah. Bayangkeun berupa akang tuh samat dina hate 3 kali. Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing. Abdi ulah tunduh, Kang Rawing, abdi ulah tunduh. Sakit ubarna mah. Si Banteng Bulung penasaran di lamun teu milumairan caritaan teh harita ngomong deui. Meninggal lagi nyambat ngaran ngakang Nyai. Kang Anteng, Kang Anteng, Kang Anteng, nyang abdi, ngomongkannya mah, ulah nunduh itu, ngabdi sing ulah nunduh, itu Kang Anteng. Sakitu ngubahna mah. Si Banteng Bulung penasaran di lamun teu milumairan caritaan teh. Atawa maca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma baksakeun kayaknya supaya ngulah nunduh. besok aya wae baru di Bandungan. Nyakun bae sakali-kalian mamandungan ulah nyirebonan ulah nyemarangan semarangan mandungan. Dah, mung beta mah eleta si Anteng. Atuh panon buringas marek edan meureunna ni Teng. Kahibunnya ya Kang di dia menyainya. Cek si Rawing ningali ka Untari anu memang harita daek-daek jadi seri bet ngurangan rasa kasedih jeung tunggarana. Untari imut bari beureun pipina beuki nyaho ayeuna mah kana kayan pribadina si Rawing oge si Banteng Bulung. Oh, lain gitu Kang aweng-aweng. Moko-mokonya mangayang akang mamasing ngenang Nyai. Mokona ngaring akang mangejeng Kang awing-awing mas nyambotong samotong nulungan Nyai. Nyabab lamun di nyamotong mah moal ngeuna. Nya kitu Kang awing. Nyangan kade calawak deui heuai ta. Lain naon Teng, sabab lamunnya indung naon tari benang ku ilmu kiriman ti batur, upama Anteng ke kasarean bisa-bisa kenakan ka Ateng, eta Kang mabil ngabejaan teh. Si Banteng Bulung panon jadi buncelik netep seket ka si Rawing. Bari terus nyarita, wah, anu bener we Kang awing-awing. Ngantong sian-sian kung nguing Kang. Dimantingkan we kung nguing ngamun ngengkeng ngayan datang Kang nguing mah. Edan nu datang ke jelema. Lain oge ilmu. Lain oge ilmu atuh ari katingali guluyurna jeung jentulna mah Teng. Jeung dilawanan oge lain ku jurus atuh nu kitu mah Teng. Moal bisa ku jurus. Nama sina nu datang teh Mbah Kabugin teh langsung. Jadi ngatung-ngamun itu mah merenan ngese ngalawananana Kang awing-awing. Nu mata eta mah dilawanan kudu ku bateun Teng.
Dilawanan teh kudu kubatun ulemes doi katuing akang oge dacan pernah ari ngalawanan nu kitu mah ngan kung singaranapan teh waktu si keling kasandingan ku yang waluki aki anteng. Jadi jelas rahasia alam teh memang loba keneh kaahenganan teh. Lebahagia memang kajembaran atawa kaagungan anu maha kawasa. Jadi ngamun gitu mah nguing teu bisa nyares sanajan nyakedeung oge sang rejep ngoge teu bisa ngeta teh Kang. Nya moal bisa tuh teu meunang. Ngabejaan teh bisi cilaka be akang mah. Nya ngamun gitu mah nguing nurut ka Kang awing-awing. Ngarah ngenten nundung mah moduna dibaturan ku Muntari Kang. Siap macem-macem wae tanteng mah. Apanya Muntari mah kemit inung lagi rongon. Cicing mah di dia anteng mah bet akang oge apanan di luar sorangan. Pokok di baturan ku anu geulis betah baru kanan teh. Nah aja si Rawing terus ngajakan ngobrol supaya teu tuluh. Sanggeusna wanci beuki karasana peuting malah hawar-hawar kadenge suara anjing nu babaung di antara suara papais peuting anu sejena. Si Rawing terus nyarita ka Untari jeung si Banteng Bulung. Jadi ayeuna mah meujingna geus waktuna akang kaluar ti jero imah. Anting tetep gege terus deui wayahna asup ka jeronggonnya. Tadi ulah gempunnya ya bisi aya naon-naon mah. Dina hati ngintang anu maha kawasa, ngadoa sabisa-bisa. Dari maha kawasa mah maha uninga. Jeritna batin tang tu uninga. Tong keung nyai. Mangga Kang Rawing. Ku abdi diostokeun pisan naon rupi nu disaurkeun mah ku Kang Rawing. Mangga Kang. Alah, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka deui heula tuh acara Dongeng Kiwari hatur nuhun permios. Dongeng Kiwari